naon yuk maribis kieu bah neduh lah ya yang orangnya kuduna ya da tempat wisata ya dong nanti dia jaloba manusia adalah waduh oh iya pun heula aing ya ini cocok ya di dia edan bener bayang karasan di dia sumur jumel lah aing karak iya edan mun mau bikang cocok bener cuma aing sorangan duit loba waktu loba bikang ya aing balik gawe gayang liburan teh jeung bikang tempat indah kieu lah boh tak aing muntama doang gitu dong orok dele tuh babi tak aing doang dele aing masa tenda dele jeung bikang aing geus kumaha buat tadi jerona aing mah cuan ta orok ubur-ubur ikan lele ya aing asa hambur kieu loba duit ya aing loba hambur tapi na ya aing sorangan di dieu lega kieu teu jeung bikang edan rok cimataan aing Mudim lain tak? Jadi dem, jangan. Siapa ya? Oh, ini mesti kenal ya kena. Saya Tama. Kayak. Aing mesti boga kenalan Tama, boga ge Tami, eta mah bikang. Saing Tama mau naon dia? Aing mesti nyahone dia. Dia yang jaga baturan dia boy, kiwari dia terkenal ya kan aing domeh aing pungut sampah ya aing ngaberes-bereskeun ieu ya aing lah. Oh, pegawai di dia. Hari gaya elit nu dipanggul gebotan aing. Nah, nya gebotan lain gebotan, aing ngaberes-beres ieu yo, aing pungut sampah puguh ya aing. Kadieu ge aing gara-gara kut lebaran teh diutangan duit titah gawe di desa bulanan. Oh. Aing nyaan ya keur lebaran teu boga duit luas luis. Ye dia nyaan mesti eling deui kan aing. Benar teu eling nek naon datang-datang ngaku-ngaku deui babaturan. Curhat tentang pribadi. Oh, wes, boh. Aneh aing. Teu selevel amat aing. Boga babaturan kitu. Ngawuruhan keun kiwari geus teu kenal kana aing teh bus balik di Jakarta. Ampun aing jelema eta. Komo-komo teu sukses doang batur kajieun imah ka beli mobil ya kakak datang di Jakarta karak mau duit sekian paling juta lah aing sombong ka baturan. Udah ngorok letik amat yang serodotan lah. Aing kuku ya aing ulin ka dieu ge pedah karsel ya aing di imah ja mudim gawe can balik kenaon kata mak gawe tanaon di dieu beresan ieu kayu-kayu mah palang-palang segala runtah tah ira gawe di dieu
aing kena kelebaran teh nyokot duit nggak hutang duit. Gua baturan di tadi dia baeng gawe di dia wisata ieu lah. Urang karso ya di imah entah Aing ge tadi panggil ujung mudim karena sorangan kadinya. atuh kenal anu di baturan Oh, atuh jembatan urang teu wauheun kan aing panggil di kiwari. mana Tuh bah ditutup ke ayun-ayunan teh kadinya. Kenaleun teu kana dia ke. geus balik teh nya Enggak, sekarang datang. coba sampeurkeun yuk Geurang kangen urang heubeul teu panggil oh, kana baturan mah teu kenaleun. Oh, mau sekauruhan lah ku eta. Tadi ku yang panggil, tengah aku. Siapa ya? Mau cuk bahasa aing. Indonesia ge urang bisa Sini terbe. Ampun Aduh, aing. bareng geus Siapa gawe ya? di Jakarta teh jelemanya Nget oh. Ih, kumaha cenah. ngomong kumaha tuh tadi modem Saya nggak kenal kamu, cenah. Saya nggak punya kenalan Tama, cenah. garetek modem ngomong bahasa Indonesia Oh, ada juga kenalannya Tami, cenah ge. Cewek, cenah. Wah, mu, cek aingnya. lain garetek nih modem ngomong bahasa Indonesia kiwari Ngawuruhan keun teuin gege jelema mah aya butuhna gege Stay-nya mah kitu. aku gege gelap aing mah. Aing kabeneran ya aing ho. Kabeneran jasa tuh mana ngawuruhan keun mah jadi aing keur gawe pungut sampah ya di dia. Cun orang dihina ya kumudi Oh, Jawa tinggal karena sorangan kenal kan tuh teh. kena jadi baturan urang tuh. Oh. Ya itu jalan mana? Dem, Woi, kira datang lah dia. kek. Asa-asa ya sahai lah. Siapa Anda? Kayak aing. Jadi ya, nu tadi ngaku-ngaku babaturan aing ngaranna Tama. Jadi dia kenal jeung ieu ya. Aing teu wararawuh ya orok kiwari lah saing pokoknya. Lah, kadang ngerid. Kakak aku- lebaran tahun ya. Kira aku Geus jadi malin kundang mah. Kira aku ide poho kana aing. Edan geus kangen aing kana dia, Dim. Kangen aing kana dia, kangen. Ai Kira datang nih dia. Aing Sombong amat kana aing. itu lain sombong ke sih. Pakean gitu, sararwek gitu. Atuh ieu mah emang ti ditu na soek. Lain, Anda siapa? Anda kenal saya? Saya tidak kenal Anda. Siapa Anda? Main rangkul-rangkul baik. Teka harti aing. Kam seupai amat. Lain legek amat di barang geus gawe ti Jakarta deuleu mentang-mentang bapakena outfitna deuleu gagah. Kuat kana aing pura-pura teu kenal atuh jabatur aing tuh ya dia. Mun mau hampura dosa ieu jeung aing. Dosa nyawa aing bisa boga salah kana dia. Si hampura dosa kumaha. Aing teu kenal karena dia kumaha. Dia, Minta mah aing kenal karena dia hampura dosa. Barang geus balik di Jakarta kuat sombong ye kana aing jeung katama tala. Lain sombong. Darah dia saha aing teu kenal. Lain dia amnesia tah naon ye kana aing kuat poho segala aneh aing mah. Teu nya pura-pura teu kenal ye dia kana aing. Malengek aing ho kana dia. Aing mah bener teu kenal karena dia. Aing karena rupa dia namanya karena banget dia asa-asa. Ngan berhubung aing 7 tahun merantau di negeri Batur. Aing separa roh kieu atuh komo perubahan kieu. Darah rekil kieu. Aing duitan dulu. Dekil tak kumuh teh kadeulana kumuh dia kumuh. Aing lumbang aing ah. Permisi gue ya. Jangan lihat terus susah. Wow. Amat aja lemah haram. Naon teh lagi amat. Gua aing wow takana duaan orok tuh aing gengsi aing ngaku baturan aing. Enggak tamarin ulah di pikiran kayak kita mana masakat deui kayak nek balik teh yang ngagadekeun HP teh jual HP teh nek lumpang deui gawe mah Lagi amat tuh tahunya kiwari. kayak humapar nyi eta nyeran duit Awas tuh yang bae dari nyari dia nya aing mau itu loba urusanan tuh lang ke parkiran barang Aing ulin ka dia ge hayang nenangkeun pikiran. Di dia aya mudim karak balik gawe kuat kenalin kana aing teh pura-pura teu kenal mun teh jelema. Lulus pangan aing ya. So.
parkir. La ilaha illallah. Ya tadi teh ayolah parkir. Ya dia deui. Parkir, uang parkir 10.000 ngan murah. Sampah inta. Ieu parkir inta. Atuh pasti. Tadi mengol kebutan inta. Oh, Dan atuh diborong ieu mah pagawean kabeh di sorangannya. ku gede hutang na ya aing pagawean loba ge. Ku aing kabeh. Siraya 10.000. Gak ada receh. Kayak ditorogan baraha duitna. Ujar renil amat. Gak ada receh bener be, serius Oh, lah. ditorogan ku aing baraha duitna paling 100.000 janu gede mah. Torogan ku aing. Gak ada receh, gak ada receh. Ntar aja ya. Naik bayar ento, dilaporkan ku aing tuh. Masya Allah. Sapol PP di dia mah. Jatuh duit. Tah, Oh, guys, ya. Woi, oh, coba 10 be model dia. awas ke duit pacu ku dia. Dan duitan. Oh, guys, kira. Oh, ya aing harga dirian ya kumudi meus teu-teu mesti nang masa bodoh 10 be model kieu mah tuh sugih aing rok. Nang mah ngarasa hina ge. Sapirangan teh di aku doang terkut babaturan. Eureun ge hade ya aing gawe kabayar hutang ya aing ya. Perkara teh boy nyokot tibang ya ala nyari duit.